Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi syayunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wassolihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila arwahi abina adam wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Sayyidul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il ulama'il 'amilina wal musannifina wal mukhlisina wal mujahidina fi sabilillah wal malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya'i awina ma kanu khususan sultanul awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Syayunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa nakhussu khususan ila hadrati muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama wa masyayikhiha. Summa ila ruhi khususan Syekhina Khalil Bangkalan Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sabsuri, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyad, Kiai Haji Abdul Hamid Fakih Mas Kumambang, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Abdul Alim, Kiai Haji Syekh Ahmad Ghanam, Kiai Haji Hasan Kipo, Kiai Haji Nahrawi Thohir, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Raden Muntaha, Kiai Haji Samsul Arifin Situbondo, wa ghairihim minal muassisina wal masyayikhil ladina la yadhkur ismahum wa azwajihim wa ahli baitihim wa dzurriyyatihim wa silsilatihim wa furu'ihim wa muridihim wa talamidihim wa ashabihim wa muhibbihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi
يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظناك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هتنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo amardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'alutbi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'atu, benar katanya? Hah? Iya, betul. Terus wal maqalatu tasi'atu sareng ari maqalah anu kasalapan. Wal maqalatu tasi'atu sareng ari maqalah anu kasalapan eta an Sufyan as-Tsauri katampi ti Imam Sufyan as-Tsauri. Imam Sufyan Tsauri bin Sa'id bin Masruq as-Tsauri min Bani Tsaur bin Abdul Manaf bin Mudor Abu Abdillah, lahir tahun 97 wafat tahun 161 Hijriah. Rodiya mugi ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhu ti Imam Sufyan as-Tsauri. Anhu ti Imam Sufyan as-Tsauri. Wa huwa sareng ari itu Imam Sufyan as-Tsauri eta Syekhul Imam Malik, guruna Imam Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik al-Asbahi. Imam Malik salah satu imam besar a'immatil arba'ah inda ahlus sunnah wal jamaah. Kullu maksiatin ari sakabeh maksiat
nasiatin anu timbul an syahwatin tina syahwat ae istiakun nafsi tegesna condongna hiji nafsu ila syai'in kana hiji perkara. Syahwat teh nyaeta istiakun nafsi ila syai'i, menggebu-gebu nafsu, menggebu-gebu untuk mendapatkan suatu perkara. Fa innahu mangkasanyana kalakuan sareng tingkah eta yurja dihampura, aya harapan, yurja teh diharapkan naon gupronuha hampurana itu maksiat. Ayil maksiati tegesna maksiat. Setiap maksiat anu timbul tina syahwat ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Kullu maksiatin ari setiap maksiat nasiatin anu timbul anu tumbuh an kibrin tina takabur. Kullu maksiatin ari sakabeh maksiat nasiatin anu timbul an kibrin tina takabur. Naon kibir teh? Ae dakwal padli tegesna mengaku lebih unggul, mengaku mempunyai derajat, mempunyai keutamaan. Fa innahu mangkasanyana kalakuan sareng tingkah atanapi itu kibir eta la yurja teu aya harepan sedikit kemungkinanana naon gupronuha kana pangampurana itu maksiat. Setiap maksiat anu mana timbulna motivatorna anu ngadorong untuk berbuat maksiat na timbulna tina syahwat ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Adapun maksiat yang timbul pendorongna motivasina anu matak berbuat maksiat teh nyaeta timbulna tina kibir an kibrin fa innahu la yurja gupronuha. Itu mah sedikit kemungkinan atau sedikit harapanana itu untuk dihampura. Naon sababna? Li'anna maksiata iblisa, karena sanyana maksiatna iblis eta kana kabuktian, kana eta tetep kabuktian itu maksiat teh asluha ari asalna maksiat ayil maksiat ditegesna maksiat eta minal kibri timbulna teh tina takabur. Asluha ari asalna maksiatna iblis teh eta minal kibri timbul tina takabur. Ketika iblis merasa lebih baik tibatan Nabi Adam. Maka kibir di dia tadi dakwal padli, mengaku mempunyai keutamaan, keunggulan. Nepika cek iblis ana khairun minhu, kami leuwih alus tibatan Adam. Khalaqtahu min tin, Allah nyiptakeun Nabi Adam tina taneuh, sedengkeun kami diciptakeunna tina seuneu. Cek iblis mulia keneh seuneu jeung taneuh teh. Atuh Adam mah budak kamari sore. Nah, aya rasa kitu tah. Gitu. Jadi merasa bahwa da teu dosa ieu teu sujud ka Nabi Adam ge. Anu mana ketika malaikat lain dititah sujud ka Nabi Adam teh bukan berarti sujud kana datiahna Nabi Adam, bukan kana dirina, bukan kana pribadina Nabi Adam. Tapi malaikat lain kunaon make sujud ketika diparentah ku Allah sabab turut kanu nitahna. Nyata diperintah ku Gusti Allah. Pasajadu kabeh sujud tah ka Nabi Adam teh illa iblis, kecuali iblis. Ta iblis mah timbulna tina takabur. Tidak mau sujud teh karena merasa tidak layak, tidak pantas sujud ka Nabi Adam. Merasa tidak layak, tidak pantas berarti dawil padli, mengaku mengklaim dirinya punya keutamaan. Nah,
Dina maqalah nu kasalapan ieu katampi ti Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, nu mana Imam Sufyan Tsauri teh nyata guruna Imam Malik. Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja gufranuha. Kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja gufranuha. Li anna maksiata iblisa kana asluha minal kibri. Wajillata jeung ari tergelincir atanapi tergoda Nabi Adam teh kana asluha minas syahwati. Nah, adapun ketika Nabi Adam ayeuna melanggar naon anu ku Allah diparentahkeun, melanggar anu ku Allah dilarang, nyata mana? Dilarang memetik buah huldi. Nah, itu mah timbulna tina syahwat. Maka ada harapan, maka dihampura we gitu. Ku Gusti Allah teh. Nabi Adam munajat, kumaha munajatna ka Allah? Itu. Munajatna nyaeta Rabbana dolamna angkusana wa illam tagfir lana wa tarhamna kunanna minal khosirin. Nah, ciri atanapi bukti bahwa Nabi Adam melakukan suatu kesalahan, dikatakan kesalahan bukan berarti beda jeung kesalahanna jalmi biasa. Gitu. Tah timbulna teh pantina syahwat ketika tergoda ku Siti Hawa. Ceuk urang mah gitu, atuh cabak cenah buah itu pangalakeun mun ceuk urang mah gitu. Buah huldi anu mana itu pan dilarang eta teh. Akhirna dipetik karena naon? Ya itulah. Karena timbulna eta mah tina syahwat. Bukan berarti kade ulah gagal paham. Bukan berarti rek maksiat we urang mah gitu tah. Ya, tetep ulah maksiat mah gitu kan. Anu mana lamun teh mah eta maksiat si motivasina melakukan maksiat teh timbulna tina syahwat dalam arti kieu. Teu direncanakeun bahkan teu hayang. Tapi seketika pada waktu harita urang teh melakukan hal anu dosa, nu mana ngaranna maksiat. Nah itu mah doronganna tina syahwat, lain tina takabur. Mana deui di antarana bisi kaasupkeun kana sombong, maksiat anu timbulna tina takabur mah urang boga prinsip kieu, ayeuna rek maksiat engke we rek tobat mah. Itu ayeuna maksiat heula engke we tobat mah. Tah nu kitu teh kibir eta teh, takabur. Gitu. Naon cenah? Takabur, kibir. Kibir teh merasa lebih baik, lebih hebat, lebih segalanya. Itu bisababi istiyakihi ila dauki samroti sajaroti syahwat almunhi anha. Nah, Nabi Adam mah timbulna teh nepi ka melakukan mengambil anu dilarang teh itu timbulna tina syahwat. Maka ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Gitu. Jadi di nama maqalah ieu dauhan Imam Sufyan Ats-Tsauri setiap maksiat anu timbul tina syahwat yurja gufranuha. Ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Gitu. Maksiat itu rupa-rupa gitu pan maksiat. Lamun urang rek apik mah itunya aya matak dina kitab Sulam Taufik kitu diuningakeun sangkan urang apik gitu kan. Kumaha di antarana aya maksiat mata. Aya maksiat lisan, aya maksiat patuangan, aya maksiat kaki dan lain sebagainya, maksiat anggota badan gitu. Contohnya seperti kumaha ayeuna maksiat mata. Urang ningali nu garulis di jalan. Pan nepi ka teu ngicep, nepi ka boga pikiran kumaha hayang memilikiنا gitu tah. Eta tina naon mimitina? Tina syahwat. Tina syahwat engkena ngabuah kana nafsu. Syahwat teh kahayangna. Awe gelis yo di jalan teh. Oh, awe gelis. Ceuk si pakih teh da abdi mah tapakur. Heuh atuh pan jalan tapakur teh loba lain ningalian bujur sia teh. Gitu. Jalan tapakur teh loba. Sami eta ge pan dadamelan Allah. Nya pan pajarkeun teh ningali awewe nu butak gitu. Sampurna Allah teh nya. Gitu. Mak ulah make jalan nu eta da loba keneh jalan tapakur teh gitu. Nah, akhirna gitu. Lamun teh mah jadi maksiat teh kunaon make aya maksiat segala. Sabab Allah geus mere izin ka iblis. Iblis laporan ka Allah bahwa cek iblis
kami moal eureun ngaganggu anak incu Adam nepi ka poe kiamat. Ku Allah di ACC, diizinan. Cek iblis ka Allah kumaha? Wa ijjatika wa jalalika, demi kemuliaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, kami moal eureun ngaganggu anak incu Adam. Ku Allah diizinan sok. Ngan cek Allah kumaha? Kami ge moal eureun nampi taubat jalma anu digoda ku anjeun. Nah iyalah hebatna kemahaan Allah nu luar biasa teh pan gitu. Itu. Luar biasa mana? Mengampuni setiap hambana anu berlumur dosa. Kumaha aya jalma teh nu ngarasa kotor tapi teu daek dibersihan. Ngarasa kotor tapi tara daek bebersih. Nu ngaran kotor pan kudu dibersihan. Maksiat teh kotor. Cara ngabersihanna kumaha? Ku taat. Tidak ada selain daripada ayeuna para nabi, selain daripada para kekasihna Allah, kita semua berpotensi untuk melakukan maksiat. Potensi untuk melakukan maksiat selalu ada. Ya. Potensi untuk melakukan maksiat selalu ada. Nah, tapi aya anu dina potensi contoh urang keur teu boga duit ningali duit 100.000 nemrak duit nu saha nu batur urang pan keur butuh sahwat mah kareteg mah pasti aya duh euy kabeneran pan gitu nyebutna ge naon cenah kabeneran keur teu boga duit ningali duit gular goler lamun eta tuluy berbuah jadi maksiat contoh kareteg cokot ulah itu sahwat gitu enggak itu cokot ulah tapi lamun sahwat eta eleh ku akal moal nepi ka terjadi tah sesuatu nu goreng eta teh naon sababna akal mah apal kana anu diparentahkeun ku Allah oge anu dilarang ku Gusti Allah. Ciri orang anu berakal contoh dina hal anu tadi butuh duit teh urang keur teu boga duit aya duit nemrak ngan nu batur moal dicokot sabab nu digunakeun akal tapi ketika anu digunakeun nafsu sahwat anu kadituna jadi ngabuah nafsu nu batur nama ngan urang butuh rek dicokot we nah itulah matak anu akil mah anu berakal mah butuh urang teh kana duit itu aya duit nemrak ngan nu batur teu hak ku urang dicokot ketika ku urang dicokot milik orang lain tanpa urang bebeja kanu bogana berarti naon ngaranna maling kan gitu ya maka gitu diantarana jadi maksiat teh kotor inisiatif untuk membersihkan banyak aya nu lewat salat aya nu lewat berbuat kebaikan maksiat teh kotor bisa terhapus itu bila mana eta kotor dibersihan. Aya keterangan anu diuningakeun ku Kangjeng Rasul kumaha? Itu saur Kangjeng Rasul innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan sesungguhnya kebaikan dapat menghapus kejelekan. Urang baheula kungsi dosa, kungsi anu keun weda baheula. Tah ti ayeuna we kahareupna. Kan gitu? Ti ayeuna kahareupna yudhibna hapus kaburukan eta teh ku berbuat baik. Naon sababna? Potensi untuk berbuat baik saha wae bisa. Berbuat baik teh umum sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Berbuat baik na umum. Aya nu berbuat baik teh lewat harta, aya nu berbuat baik teh lewat ilmu, aya nu berbuat baik teh lewat tenaga, aya nu berbuat baik teh lewat pikiran. Jadi banyak potensi untuk berbuat baik teh banyak, tong dipersempit ku urang. Gitu. Naon wae anu ku urang bisa dilaksanakeun ayeuna gitu urang keur di dieu keneh, urang keur di dunya keneh sok laksanakeun. Tapi tong poho ketika urang berbuat baik eta itu semata-mata kebaikan Allah ka urang.
Kartos teu. Ketika orang bisa berbuat baik, saksikan bahwa itu adalah semata-mata kebaikan Allah. Contoh, orang daek ngadua. Tadi nama tara. Ngadua ka Allah teh nembongkeun sifat kahambaan urang. Mana sifat urang nu asli? Tidak mampu, tidak bisa, tidak memiliki. Itu sifat asli urang. Maka urang perlu ngadua. Tapi kade ngadua teh bukan berarti urang rek maksa ka Allah. Ngadua teh lain rek maksa ka Allah. Tapi semata-mata orang mengakui sifat asli orang sebagai hamba, bahwa orang tidak mampu jeung orang selalu butuh ka Gusti. Nah, ieu anu disebut pakoh datiyah. Naon pakoh datiyah teh? Butuh anu asli. Jadi sifat orang teh aslina selalu butuh ka Gusti. Butuh dibantu ku Allah teh untuk bisa berbuat baik. Butuh untuk diberi keikhlasan, butuh untuk diberi kesabaran. Kan orang teh butuh ke Allah teh. Nah, sementara sifat orang butuh ke Allah teh datiyah terus menerus. Ya, ulah dugika gitu di antawisna urang teh butuh ke Allah teh engke we gitu. Lamun naon? Lamun keur butuh. Urang sok ambek lamun aya ka jelema anu datang keur butuh naungkul. Sok ambek tara, sok kecewa tara. Tah tingke mah tong ambek tong kecewa. Naon sababna? Pan urang ge ka Allah teh masih kitu. Upami aya sesuatu anu terjadi anu tidak sesuai dengan yang diinginkan, kakarak daek urang teh pan. Kakarak daek Allahumma. Ari geus kacumponan mah pangabutuhnya hare-hare deui we. Kan gitu. Nah, maka urang butuh ke Allah teh dina setiap saat. Dina keur sehat butuh ke Allah, dina keur gering butuh ke Allah, dina keur boga duit butuh, dina keur teu boga duit ge butuh ka Gusti, Allah. Butuh kumaha maksudna? Butuh bimbinganana, butuh petunjukna. Tah jadi ulah jeung deui kade, urang ulah pernah menghina ka orang anu maksiat. Naon sababna tong pernah menghina? Aya keneh kemungkinan nu ngaran urang keur hirup keneh di dunia, kemungkinan masih banyak. Itu terjadi kemungkinan teh. Mungkin ayeuna batur nu maksiat engke urang. Ayeuna urang taat teh. Itu tapi mungkin. Maka nu ngaran di alam dunia ieu mah perkara mungkin kabeh. Jangan dipastikan, tapi harus mungkin. Contoh, aya seseorang anu masih resep keneh maksiat. Cek urang teh, wah pasti cilaka, pasti ka neraka. Tong dipastikeun da masih keneh hirup, masih mungkin. Naon sababna? Mungkin engke di akhirna jadi taubat. Da maksiat teh teu goreng, dosa teu goreng ketika dibandingkeun jeung panghampurana Gusti Allah. Maksiat teu jadi goreng ketika seseorang anu maksiat eta dibisakeun tobat ku Allah, oge ditampi taubatna ku Allah. Maka urang tong pernah mengklaim bahwa pelaku maksiat pasti ka neraka, anu taat pasti ka surga. Itu perkara mungkin. Ayeuna urang taat teuing isukan mah. Ayeuna batur maksiat teuing engkena mah. Maka kunaon gitu? Aya riwayat-riwayat gitu ku para ulama dina kitab-kitab aya nu tadina ahli taat tapi akhir hayatna suul khotimah. Aya nu tadina tukang maksiat saharoh Firaun teu kungsi ibadah-ibadah acan, tarangna teu kungsi dipake sujud, tapi ketika ku Allah dibere hidayah, ketika ku Allah dibimbing, akhirna jadi musahadah, pan maotna jadi mawa iman Islam. Sekalipun jasadna teu pernah naon ayeuna ibadah ka Gusti Allah. Ta eta. Jadi kullu maksiatin an sahwatin fa innahu yurja gufranuha kullu maksiatin an kibrin. Jadi power lah gitu ketika melakukan maksiat teh timbulna tina kibir.
Gitu. Seperti iblis teh li anna maksiata iblisa kana asluha minal kibri. Yaj'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Tuh, geus kaasupkeun kana maksiat, berarti maksiat naon? Geus kaasupkeun kana maksiat batin ketika yaj'amu annahu khairun. Ketika menyangka diri orang. Ketika nyangka diri orang leuwih alus tibatan. Ieu pan dia tafsiranana gitu. Nyaeta kumaha? Yaj'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Tadi teh ya gitu ayatna. Khalaqtahu min tin, Allah nyiptakeun Nabi Adam tina taneuh gitu. Wa khalaqani min nar, jeung Allah nyiptakeun kami tina api, tina seuneu. Nah, maka kade urang gitu. Ieu teh urang nerapkeun sifat-sifat seperti kieu teh pan kudu ti ayeuna keneh. Gitu. Cacak-cacak yaj'amu annahu khairun, menyangka boga anggapan dirina khairun min sayyidina Adam, menyangka bahwa dirina lebih baik, punya pikiran merasa lebih baik tibatan Nabi Adam pan geus kaasup maksiat. Jadi nu dimaksud maksiat dina kitabna Shahih ieu mah maksiat batin. Matak maksiat batin mah lebih berbahaya daripada maksiat dohir. Bukan berarti jadi menang maksiat dohir gitu. Nu penting mah hate we alus. Lain gitu deui hartina. Gitu pan. Rek mabok aing mah nu penting bari eling, lain gitu. Hartosna teh. Ya. Gitu tah. Nah, maka urang belajar di dia dituntut untuk kumaha? Untuk selalu menyaksikan setiap taat anu dilaksanakeun ku urang eta semata-mata rahmat ti Gusti Allah. Mata la taprohukat taatu li annaha barojat minka, anjeun ulah bungah ku taat anu dilaksanakeun ku anjeun. Waproh biha, tapi anjeun kudu bungah teh itu li annaha barojat minallahi ilaika. Tapi anjeun kudu bungah teh nalika anjeun taat teh kudu bungah ka Allah anu ngabisakeun ka anjeun taat. Itu. Mana bukti ketika urang ayeuna bukti bahwa urang teu bisa ngalaksanakeun taat tanpa pertolongan ti Allah mah cadu teuing urang make kudu taat. Itu kan? Nah itu, maka gitu di antawisna besar harapan. Itu cek tadi maksiat doraka teu jadi goreng ketika ku Allah pelaku maksiat eta dibisakeun taubat jeung ditarima taubatna ku Gusti Allah. Kedah nyeurkeun naon atuh? Nyeurkeun istighfar. Nya, seueurkeun istighfar ngan ulah boga tekad istighfar bisa ngahampura dosa. Dalam arti kumaha? Sok istighfar nama tekad urang mah tetep dan ngahampura dosa mah Gusti Allah. Carana dibere alamat gitu pan matak nanaon teh likulli sayin alamatun, maka segala sesuatu teh aya alamatna. Alamat jalma anu rek ditarima taubatna ku Allah lisanna dibabarikeun untuk memperbanyak istighfarna laksanakeun ngan ulah boga tekad istighfar bisa ngahampura dosa. Dan nu bisa ngahampura dosa mah hiwati Gusti Allah. Gitu. Eta maksiat berarti lalawanan teh taat. Ta urang anu ku Allah ditakdirkeun dina koridor taat cek tadi ulah merasa bangga ulah kajongjonan. Margi cek tadi maksiat batin lebih berbahaya daripada maksiat dohir. Kan bukan berarti maksiat dohir menang, lain di gitu ya tadi. Maksiat teh berarti melakukan sesuatu anu diharamkeun ku Gusti Allah. Kunaon ku Allah diharamkeun? Minum minuman keras. Itu disebutna teh naon? Minuman setan cenah gitu. Atuh ari minuman setan ulah sok minuman ku jelema, karunya engke setan rek minum naon? Naon sababna? Udah diinuman wae ku jelema. Pan gitunya. Da eta.
Jadi sesuatu anu ku Allah diharamkeun teh lamun urang sadar, lamun urang apal, sesuatu anu diharamkeun ku Allah teh semata-mata Allah ngamulyakeun ka urang teh. Nu mawi dina Al-Qur'anna walaqad karramna bani Adam. Allah nyata geus ngamulyakeun ka anak incu Adam teh. Kusabab urang dimulyakeun ku Allah, urang ulah ngahinakeun diri ku cara ngalakonan anu diharamkeun ku Gusti Allah. Jadi haram teh artina teh mulia. Justru nu matak diharamkeun ku Allah teh ku bakat Allah ngamulyakeun ka urang, maka urang ulah ngajerumuskeun diri urang kana sesuatu anu dilarang ku Gusti Allah. Gusti Allah. Itu. Khamr haram? Haram. Non sababna matak memabukkan. Sabab ketika anu pikiranna keur teu konsen, ketika ayeuna pikiranna naon geus terkontaminasi ku minuman, engkena moal berpikir jernih. Nah, aya hiji riwayat kapungkur dina salah sawias kitab diuningakeun ku para ulama kumaha? Tadina tina mabok heula. Tuluy pas mabok teh pelayanna teh wanita. Itu. Mimitina tina naon? Mabok. Otomatis pikiranna terkontaminasi pan ku minuman eta, nepi ka teu bisa berpikir jernih. Nepi ka tidak bisa berpikir anu baik. Dungdeng pan sirah teh tah. Teu mikir panjang pan. Pelayanna awewe akhirna tadina tina nginum tuluy diperkaos. Si awewena. Keur diperkaos. Gitu. Keur diperkaos datang salakina. Salaki si awewe eta. Akhirna dibunuh. Akhirna dinaon? Dibunuh. Mimitina tina naon? Tina minum. Mata al-khamru ummul khaba'is. Minuman atanapi khamr teh biangna kemaksiatan. Tadina tina nginum, tuluy merkosa, tuluy ngabunuh. Nah itulah. Jadi hakikatna seseorang ulah melakukan perkara anu diharamkeun ku Allah teh sabab Allah ngamulyakeun ka urang salaku anak incu Adam. Nepi ka ku Allah didawukeun walaqad karramna bani Adam. Allah ternyata geus ngamulyakeun. Maka urang ulah menghinakan diri ku cara melakukan hal-hal anu diharamkeun ku Gusti Allah. Itu kan. Setiap maksiat anu timbul tina syahwat yurja gufronuha. Ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Tapi naon lamun teh mah eta maksiat na an kibrin fa innahu la yurja gufronuha. Anu timbul tina takabur mah gitu. Hese dihampuranna teh. Pan iblis oge maksiatna teh kusabab tadi teh aya nyungkelit dina hate. Aya rasa tadi teh yaj'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Merasa bahwa dirina lebih baik daripada Nabi Adam. Kade. Ya, sifat-sifat kieu teh di urang teh sakapeung sok aya ngan urang tara sadar. Merasa lebih baik tibatan batul. Nu mana eta teh ku sorangan mah pan karasa lain. Ketika orang merasa naon lebih baik daripada orang lain. Jadi ieu teh ditujukeun ku musonif matak dicantumkeun dina keterangan ieu supaya diamalkeun ku urang. Bahwa ari kibir teh nyaeta termasuk kana maksiat batin. Maksiat batin lebih berbahaya daripada maksiat dohir. Itu. Cik tadi bila mana urang ngarasa kotor sing daek bebersihna. Sing daek bebersih. Salat sabaraha waktu salat? 5 waktu. Aya nu nyebutkeun salat teh disebutna taubat harian. Urang hudang sare mimiti hudang sare terus ngalakukeun salat naon? Subuh. Kecuali maneh mun da subuhna jam 7. Tah, ngalakukeun salat naon? Subuh. Tos salat subuh pan melakukan aktivitas kebiasaan masing-masing. Aya nu bekerja dan lain sebagainya. Terus engke dina tengah poe datang deui waktu salat naon? Duhur. Ada kemungkinan pan ti mimiti urang beres ngalakukeun salat subuh, mungkin urang teh melakukan dosa tah nepi ka waktu lohor teh. Bersihan deui ku salat.
Tilohor engke kadituna maju ka sore asar. Tilohor ka asar mungkin deui pan urang teh melakukan naon? Dosa, melakukan maksiat, dibersihan ku salat asar. Kitu terus maghrib, isya dan lain sebagainya. Nah, maka di dieu urang ulah ngarasa ongkoh ngarasa loba dosa, tapi ayeuna urang teu daek salat. Sekalipun urang can bisa khusyuk dina salat. Ari khusyuk teh naon sih? Khusyuk mah pemberian ti Allah. Khusyuk teh. Khusyuk, khudu, tadarru dina salat itu pemberian ti Gusti Allah. Hayang khusyuk salat kok dipurum-purum. Itu kan wah gitu. Ya, khusyuk tidak bisa diusahakan ku urang. Tapi itu semata-mata pemberian ti Gusti Allah. Nu ngaran pemberian ti Allah, mayyasa sakersana Allah. Maka sok we hak urang sebagai hamba mah laksanakeun salat. Atau adapun karakter orang anu melaksanakan salatna misalkan resep keneh doraka, resep keneh maksiat dan lain sebagainya. Nu penting tong eureun salat terus. Keureuyeurkeun salatna, keureuyeurkeun teangan ilmu salatna. Urang marek salat teh era, urangna kieu keneh, engke moal salat. Da urang mah resep keneh anu salat. Engke ku berkahna salat, karakter urang anu goreng diganti ku Allah ku karakter anu alus. Da gitu. Bahkan bila mana urang hayang apal seseorang, tingali dina salatna. Salat mah kabeh ge sarua, gerakanna sarua, salat mah. Nah, tapi maksudna aya nu salat teh jasadna hungkul, aya anu salat teh itu dohir batin. Urang ge pan sok salat, Allahu Akbar salat. Anu poho sok jadi inget gitu pan. Keur salat teh. Berarti henteu konsen tah. Urang salat hareupeun aya nu make baju bacaan dina tonggongna. Dibaca keur salat teh gitu pan. Dibacana pan teu tina bibir tapi dina naon? Dina hate. Nah, maka eta ge pan ngaganggu deh gitu. Matak dina fikih hukumna makruh lamun urang salat make pakaian anu loba bacaanana, make pakaian anu loba gambarna, anu loba motifna. Sabab naon? Mengganggu konsentrasi orang lain. Matak nu polos-polos keur salat. Engke pan batur keur salat lamun loba kotak-kotakna dihitung aya sabaraha. Pan dibaca dina hate. Nah ieu hebatna anu diciptakeun ku Allah ka urang sadayana kan jadi makhluk namana kabeh anggota bisa berbicara. Bener teu? Bener. Anu berbicara naon? Bibir. Paragi bicara naon? Bibir. Ngarebek wae bari salah. Naon? Anu sok berbicara teh? Bibir. Lain bibir hungkul, tangan dia bisa berbicara. Contoh. Ope panggih jeung Ogi. Ogi teh musuh Ope. Tangan bisa berbicara? Bisa. Mana simbolna? Contoh kieu. Berarti ngajak naon? Awas ya. Berarti bisa ngomong ya. Naon sabab pan kahartieun ku itu. Atau mun kieu ti kajauhan henteu berbicara. Aya simbol pan? Oh eta naon hartina? Berarti tah ieu matak Allah ngamulyakeun ka makhlukna teh kitu tah. Pemberianana ge luar biasa hebatna. Pemberianana luar biasa. Kabeh anggota bisa ngomong. Bujur bisa ngomong? Bisa. Lain hitut ke? Maksudnya teh kieu. Contoh. Misalkan Iqbal teh Iqbal kanana loba bullshit. Itu loba ngarayu ngagombal dan lain sebagainya. Loba bohong begitulah. Ceuk nana teh paling dikituan. Berarti isarah teh. Berarti bisa ngomong bujur teh. Naon artina? Pret cenah urang gitu. Nah iyalah hebat-hebatna ayeuna anu diciptakeun ku Allah ka urang sadayana matak khuliqal insana fi ahsani taqwim. Pang alus-alusna dedeg pangadeg anu diciptakeun ku Allah ka urang sadayana ieu geus pang alus-alusna kudu ditarimakeun. Irung tepati mancung hayang dipanjangan. Sarua jeung teu nari
Genari mah nya itu kulit tepati bodas hayang dirobah itu saya tak maka ieu atos we da ieu nu pangsae-saena mungguh Allah sagoreng-gorengna urang salaku manusia dibandingkeun jeung makhluk Allah nu lain mah angger alus keneh manusia antu cenah si itu mah kasep keneh monyet jeung situ ulah kitu sia teh da eta teh pangsae-saena ku Allah diciptakeun ta eta mah tak hade deui kusabab urang dimuliakeun ku Allah ciri ngamuliakeunna Allah ka urang dibere modal naon urang dibere akal ku Allah akal teh ketika diciptakeun apa akal ketika diciptakeun ku Allah ditanya akal teh waman ana waman anta ceuk akal ana abduka wa anta robbi kami hamba Gusti Gusti anu ngurus ka abdi mata akal mah selalu patuh kana parentahan Allah. Terus nafsu dipanggil ku Allah. Waman ana, waman anta. Cek nafsu ana-ana, anta-anta. Kami-kami, Gusti-Gusti. Nah itulah. Jadi ketika seseorang akalna kalindih, akalna eleh ku nafsu, maka bakal melakukan sesuatu anu dilarang ku Gusti Allah. Contoh, teu kudu nyalahkeun batur. Contohna kumaha? Urang teh loba horeamna pan salat teh. Bahkan nepi ka teu salat. Nepi ka teu salat. Berarti akal keur eleh ku naon? Ku nafsu. Maka perhiasan anu ku Allah dibere ka urang salaku jelema nyaeta akal, nafsu, ruh, kolbu, akal, nafsu, kolbu, ruh, sir. Itu kabeh perhiasan ti Allah. Nu mana urang kudu sebaik-baikna ngagunakeun perhiasan ti Gusti Allah. Maka salah satu keterangan diuningakeun fa inna khairal mawahib al aqlu. Pang alus-alusna pemberian ti Allah ka manusia nyaeta akal. Jadi urang ulah ngahinakeun darajat urang salaku manusia nepi ka berbuat sesuatu anu sok dilaksanakeun ku salian ti manusia. Maka samulya-mulyana jelema nalika ayeuna mulya ku takwa ka Allah, ku Allah dibere kehebatan dina hatena, dibere kamarifatan ka Gusti Allah, bisa melebihi malaikat mulyana. Sahina-hinana jelema bisa leuwih hina tibatan sato. Matak bahasana balhum adol. Numawi pergunakan atanapi laksanakeun. Akal, urang tepan kabeh ge dibere akal. Jangan selalu mengedepankan nafsu. Da urang mah dibere akal. Anu mana teu dipaparinkeun ka sasatoan. Itu. Nah, numawi ieulah perluna urang butuh selalu ka Gusti Allah teh kitu. Sabab urang teh dibere perhiasan antara nyaeta naon? Nafsu jeung akal. Mana ieu anu selalu menang dina diri urang teh? Urang loba unggul nafsu apa loba unggul akal? Nafsu. Sahanu apa? Urang masing-masing. Ketika nafsu urang ketika nafsu urang menang melawan akal, berarti urang keur mengikuti nafsu. Begitupun sebaliknya. Nah eta. Jadi akal urang mah kudu selalu menggunakan akal. Sabab akal teh pemberian ti Allah nu luar biasa. Ari sato mah ku Allah teu dibere akal. Ngan dibere naon unggul? Nafsu. Osok ningali ucing tengah jalan tutumpakan. Osok. Eraeun teu? Henteu nya. Ditonton eraeun teu? Maka naudzubillahi min dalik, ketika aya jelema melakukan maksiat terang-terangan pan leuwih hina tibatan ucing. Ucing mah masing kitu ge da pantes, teu boga naon? Teu boga akal. Maka di antara dosa besar teh mana? Melakukan maksiat terang-terangan. Geus eueuh ka era. Bukan berarti melaksanakan maksiat nyumput menang, bukan berarti gitu. Maksiat asal nyumput dan penting mah ulah nemrak. Lain gitu deui maksudna. Itu tetap urang selalu berupaya memohon bimbingan ke Allah agar urang terhindar tina perbuatan maksiat. Sabab cik tadi potensi urang untuk melakukan maksiat teh selalu ada. Potensi teh. Maka nah ieulah intina urang ku Allah diciptakeun teh pan pikeun berjuang lin. Nya, berjuang. Jadi urang selalu berjuang.
untuk mengalahkan nafsu. Carana agar orang menang lawan nafsu, atuh orang kudu selalu memohon pertolongan kadat anu nyieun nafsu. Kartos maksudna? Kartos? Nyata saha? Gusti. Selalu meminta bimbingan, bukan hanya petunjuk, tapi memohon bimbingan. Jadi eta tah itu numawi urang sadayana ku Allah diciptakeun gitu pan kajaba gitu estuning pikeun ibadah teh seueur ibadah teh nya ibadah teh seueur salat geus puguh eta mah ibadah nu mahdoh, ngaji ibadah, sedekah ibadah dan lain sebagainya, kerja mencari nafkah anu halal jang keluarga itu ibadah. Jadi ibadah teh seueur tos kantenan anu mahdoh itu aya oge anu goer mahdoh. Jadi ibadah teh seueur. Naon disebut ibadah teh? Itu. Nu disebat ibadah teh nyaeta sesuatu perkara anu mana bertolak belakang jeung nafsu. Ibadah teh takdiman li rabbihi, seja ngagungkeun ka Allah. Urang teh niat melakukanna seja ngagungkeun ka Gusti Allah, melakukan sesuatu anu teu cocok jeung nafsu urang. Nafsu urang mapan hayang nu ngeunah-ngeunah, hayang nu santai-santai, mung ripuh nafsu mapan kitu nya. Hayang na teh nu ngeunah. Tah jadi nu disebut ibadah teh fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'diman li rabbih. Jadi nu ngaran ibadah mah hoream ngalakonan teh nya. Ibadah hoream teu? Hoream ngan urang kudu bersyukur ku Allah masih keneh dikersakeun ibadah. Jadi ibadah teh umum, sesuatu anu bertolak belakang jeung nafsu, anu mana di jerona aya nilai atawa aya perkara anu mata kadatangkeun kana ridona Allah, eta ibadah ngaranna. Jadi ibadah teh umum. Ibadah teh ibadah teh anu hoream teh geuning gitu. Salat hoream teh? Hoream. Ngaji hoream gitu. Tapi urang bagja bersyukur ka Allah masih keneh dikeresakeun ngalaksanakeun perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Sakur-sakur perkara anu ku Allah diparentahkeun terus urang diirodahkeun kana eta perkara, maka eta perkara rek meunang ridho Allah. Ku Allah urang diparentah ngaji, diparentah nambah-nambah ilmu. Tuluy urang dikeresakeun itu. Maka ciri eta perkara rek meunang ridho Allah. Al jannatu huppat bil makarih wan naru huppat bis syahawat. Pi surgaeun mah dibarengan teh ku kahoream hungkul, tapi pi nerakaeun mah dibarengan teh ku kahayang hungkul. Pi nerakaeun mah mengeluarkan biaya berapapun bakal berani, da sabab sesuai jeung nafsu. Tapi pi surgaeun mah gratis oge susah. Karena naon? Tidak cocok jeung nafsu. Maka ieulah urang kudu pandai-pandai memohon pertolongan ka Gusti Allah. Miminta untuk dibimbing agar tidak melakukan maksiat. Adapun jika terjadi melakukan maksiat, urang menta ka Allah butuh kana dibisakeun taubat ku Allah. Oge boga harapan hayang ditarima taubat ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana sing diraksa, sing dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun ibu rama urang, guru-guru urang anu araya keneh sing diparanjangkeun yuswana, sing disarehatkeun salirana, sing dirijian ibadah wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu rama urang, guru-guru urang anu tos araya di alam barzah, salamina sing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihi niyah wa bi barakati hadil jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sholli wa sallim daiman ala amada. Sholli wa sallim daiman ala amada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Rahmat sinareng salam mugi tetep salamina. Rahmat sinareng salam mugi tetep salamina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wa sallimna minal afati wal balwa. Wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Tina pancabaya sinareng cocoba. Tina pancabaya sinareng cocoba. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya. Dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya. Dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya. Amin Allah, amin Allah, amin ya rabbal alamin. Amin Allah, amin Allah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hada astagfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.